Tradisi Sunda. Tradisi Sunda nyaeta kabiasaan lukis biasa atau lumrah serta maning dilakukan ku masyarakat Sunda. Tradisi Sunda oge sarua artina jeung adat istiadat Sunda. Kecap adat asalna tina kecap anu aya dina basa Arab. Nyaeta adah anu artina kabiasaan atawa cara. Seserahan sebenarnya mangrupa simbolisasi ti pihak lalaki minangka wangun tanggung jawab ka pihak kulawarga wanoja. Pikeun adat istiadat Sunda, seserahan biasana dibikeun dina waktu ngeuyeul seureuh, tapi teu arang anu mere seserahan dina waktu akad nikah. Keman, ieu dilaksanakeun sabada akad nikah, yen dina ngawangun rumah tangga. Urang moal tiasa leupas ti pangjurung sareng doana ti indung bapa. Indung tunggulna rahayu, bapa cantang nu darajat. Nyaah jeung deudeuh moal pegat najantos kata alian ku beungkeut raki rabi. 7 bulanan. 7 bulanan nyaeta salamatan nu kakandungan 7 bulan. Biasana nu keur kakandungan dimandian cai 7 rupa. Lian teh eta sok nyieun rujakan, rujak bebek. Rujakna tuluy dijual. Ari duit jeung pameulina ku talawengkar, sesemplekan kenteng atawa gagarabah. Engkena duitna dipikeun ka parapatan jalan. Lian teh eta bapana orok nu dikandung ngagambaran dewegan kalapa koneng, make peso mencos atawa paku. Biasana ngagambar wayang Arjuna atawa Subadra. Dewegan dibelah dua ku bapana orok nu dikandung. Upama beulahna sarua pasti anakna kasep atawa geulis. Kuda ronggeng nyaeta kesenian Sunda anu nunjukkeun kuda geus dilatih sangkan bisa lempang nuturkeun wirahma musik bari manopang panganten sunat. Pesta ngarak panganten sunat ieu pigawe ameh si budak ngarasa atoh sarta teu sieun pikeun dihitan. Sawer panganten. Sawer asal kecapna tina awer anu ngandung harti awur. Aya sabagean anu nyebutkeun yen sawer teh teu parok jeung aturan agama. Sababna alesanna mubazir. Saknyana lamun ditengetkeun ku urang, sawer mibanda hari yen urang teh dina ngawangun laki rabi kudu daek ngalaksanakeun sodakoh. Mapag panganten mangrupa panyambutan agung nyaeta waktu kedua mempelai sarta keluarga ngasupan rohang resepsi. Inohong utama dina mapag panganten ieu nyaeta kilengser alatan nyaeta anu ngarahkeun jalana acara. Kilengser diperankeun minangka saorang aki alatan minangka sosok panutan masyarakat anu dituakeun sarta simbol panasehat dina pernikahan. Nincak endog teh ngandung harti anu jero. Kolot baheula geus ngawawadianan masalah hubungan seks salaki pamajikan. Duanana kudu pada ikhlas. Pamajikan teu meunang mondah kahayang salaki najan kumaha bae. Kawajiban ulah hayang menang sorangan. Buka panto. Meme asup panganten awewe tos ti heula. Terus lawang panto teh ditutup ke samping kebat. Lalakina tetep di luar. Biasana pake juru kawin lalaki jeung awewe. Ieu cara buka panto ku urang kudu dileunyepan. Geuning kolot baheula mah tos ngajarkeun yen awewe nu tos boga salaki teu meunang narima semah kitu bae. Majar teh bisi aya jurig nyiliwuru.